Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng Mangga Haji Channel. Alhamdulillah kurang biasa neraskeun hanja anu ti payun anu kasimpan panginten. Insyaallah dinten ayeuna simpuring bade kasumpingan hiji tamu anu sok kumaha atas di janjikeun dina sata acara yang simkuring hoyong wilayah pengalaman yang berbagi anu khususnya di bidang seni sareng budaya ku kituna ayeuna kararasan bari kasumpingan si Amang Nog eta Amang Nog Amur rame oge berkecimpung dina seni sareng budaya pemerhati sareng pencinta sebagai pelaksana pelestari kebudayaan khususnya di budaya urang. Begitu pemirsa sadaya coba angkas kasumpingan mun teka di TA urang udang tapi Assalamualaikum. geuningan sok Mang. Assalamualaikum. Gini Mang. Sampurasun kesadayana. Sok Mang aturan Mang. Punten ya ngaganggunya. Mana Mang. Aduh simkuring teh namanya teh bade ka dieu teh. Di jalan naroskeun di paling ditu teh. Ari bumi da Kang Rangga Haji paling mana anjing aduh matos puyeng abdi teh atuh eta. Bingung. Teu ngamal obat. Kararasan alhamdulillah tersumping ya teman. Kumaha Kang? Jadi damang. Kieu alhamdulillah sabarna. Kieu pemirsa. Alhamdulillah urang kasumpingan salah sahiji seniman anu khususnya di Kota Sumedang anu teu deui si Mang Nog. Si Mang Nog ieu teh di kasempatan teh multi talent. Segala bisa ngabodor tiasa tapi mun wayang seuri. Ai multi talent teh naon Kang? Lamun speaker memang lamun dicolkeun langsung disuruh kamana wae. Multi talenan. Salah. Talenan. Sebenarnya sanes nama kayaknya simkuring oge. Lamun cerita terus nama yang geus kajawab kumaha. Oh, tapi tak tamu nya lah kan ditaros astagfirullahaladzim. Mun ayeuna raosan teh simkuring nu kadu bumi teh aduh. Abi ini teh, abi ini. Tong. Tong sok cap. Iya masuk kono mah. Abi mau di pasien leuh teh teh. Pacar. Aya si Ipan dulu. Oh, aya nya. Oh, Komplit. Oh, anu tukang pijit teh betanya. Lain tukang pijit, tukang beli. Oh. Aduh laras kumaha ya Kang. Iya, Mang. Salami ieu teh abi. Milarian ngalian ibu ngetan ngolong. Teu kalbur mah venternya. Atos. Oh, atau saras. Abi pilih biasa ini. Anu pengen teh siwas kalau orang ge. Kitu mah kieu mah hujan dan patarosan teh. Aing mah tos lami sinareng pengalaman Mang dina bidang seni cik naon wae ku kesah Mang. Acara rasta mah kieu kan artinya dinas seniman mah. Sok sambil ngerokok lah. Mangga. Upami dinas seniman mah kieu lah disebat dijago da aya nu jago. Disebat pintar da aya nu pintar. Anu pintar sareng nu jago terus lumpat ka panggung mah sami wae diajar. Jago nu song korok. Nah, eta mah hayal. Isian teh. Sarasna mah nya da simkuring mah sarasna mah nuju diajar keneh lah dina bidang seni. Diajar lah sarasna mah diajar. Nuhun nya aduh karaos atohna ayeuna ruang riung ngadangu Kang Aji cenah aya ye. Sok aya aktivitas na di bumi na ya syukurin teh hoyong terang lah. Hoyong terang gitu. Da aing ngokok we di bumi ningan komo ke usum naon ayeuna teh korong naon usum naon ayeuna Kang ya. Abi mah teh hayang apal gitu mah. Nya ulang lah tong apa. Lieur Kang ngabandungan anu kitu mah ngabandungan panjawat mah lieur. Lain itu, saya terek nanya. Wah, kan nggak jawab kemana? Nanya syukuringnya lain dokter ya, lain aduh astagfirullah. Ya kumaha Kang, kumaha. Amang bergelut kieu ya sada acana. Lain saha deui. Anu miara urang menciptakeun teu bisa. Miara atuh. Tapi sanes miara ayam sanes. Miara seni. Oh. Cara sama kieu kan ya. Syukuring oge dina bidang seni teh.
ayeuna sami-sami diajar hoyong tambah cek kolot teh mah kitu tah berbagi wawasan, berbagi ilmu. Nah urang teh sambil kitu teh ngaraih ka pemuda ayeuna ka. Gitu jadi Dina bidang seni intina mah kanu seni jadi apa, nu teh apa kanu budaya jadi apa budaya gitu. Ari amang tinggalan gitu. Astaga, masih kuring teh lila atuh di ditu teh. Di mana? Cibalamohan. Lain di luar negeri di Cibalamohan. Saya bang jadi kieu nyemangnya non amang teh modern anu teh apa jadi apa deui anu apa ngembangkeun seni-seni ukis seni naon wae nu aya di daerah urang ieu nya khusus sebenarnya sanes mang aya di tamu ieu teh mah kumaha pamisina ka dieu mah aya tamu deui aya kerasa da simkuring asakeun ku sorangan mah nya ge teh dirempu kuno boga imah kuno boga imah kasar ya kan kuno gaduh bumi ieu mah haturan teh asa isi nu nyari sok atuh di ieu di ieu teh mah sauran aya naon teh spesial ieu nya anu sahijina aman anu kaduana nah kayak kan terawas abis disebat spesial boga dami ayam yang martabak yang martabak lain kan sanes akurat bang biasa salah aya tamu hiji tamu anu spesial teh sabab aya nama pas ngagaduhan Paus terus we. Acara rame ya mah. Ngagaduhan hiji channel terus nyata Arya Pratama channel anjeunna ge di Ogen TV. Sinarang Ipan Gelung. Ipan Gelung TV. Ipan Gelung channel. Ieu sanes nama mata kurumpaheun sumping ka dieu oge. Simkuring oge atuh tos ningali kantos ngajejak channel eta teh nu Kang Aji teh naon ngopelentang aduh cing teh ini asa hoyong terang abdi mah di mana alamatna ieu teh kan abdi mah leres hoyong ngagabung lah gitu komo ayeuna panten upami aya sesepuh urang anu ngadukung urang aduh bang ka Cidareus dina seni teh ayeuna weos teu didukung ku sepuh urang teh keun urang selaku urang ngajak ka anak muda nya ka budak orang lah istilahna urang kana seni sunda gali deui seni sunda kan dina ayeuna teh cik urang ulah pakem ku cek pareposa ku naon ku seni-seni deungeun lah ku seni-seni luar da urang mah lahir di Sunda cek paribasana kudu ingat lah kanu papatah anu jadi polot cek pareposna nya kayaknya gitu baras pisan nah dan salah sawiosna kan kumaha sarana urang susun deui mang sangkan anu ke apa sina apa justru eta sabab nu hoyong dibahas kan seni budaya anu khusus anu moal aya gaduh mah di negara lain si amang itu Arya Pratama channel Ogen TV. Ogen channel TV urang sina ngariung barengan tukang pencet Allah anu sabenerna mah ngariung kitu mah bari jeung aya kulupui kan alam sok mah aduh ye ditampinya aduh aja baringan pesannya kan kopi ya sama asal ngajeng gelas Ogen TV asup. Jin Ipan Gelung TV. Aturanna jeung anu pergaiman hayang dipapag medis dan non medis. Saya maaf tidak begitu saya Lain urang papa ku kacapi saya. Kacapiana sih. Tegening. Ogen TV. Hei, nanya kan ini ngadang-ngadang atuh ada absing kuring we ngadang ya karena udah ayeuna mah di sekolah kita sudah dari komunitas Ciraung gitu kan nanya tadi jalan lagi Joknya kayak orang potong. Ya asup ya. baru taman restoran mah ini kurang kumpul mah si Ipan Gelung pas masalah nu ngabeli kieu mah kumaha we da sim kuring geus kabayang. Da nya ka aweuna geus lain.
Sampurasun. Alhamdulillah. Sampurasun. Kumaha damang juragan? Alhamdulillah. Salam kecil. Tadi. Kek. Simkuring rek naros heula kan. Ari akan ieu geus lamun tepat-tepat jeung di dieu. Ya. Nah cicing mah di handapun tak jamu air meni astagfirullahaladzim. Pan maruragan ieu teh kumang jamu teh kanusuran. Terus eta teh. Jadi bara roda kieu. Mata tong loba teh ulin di handapun tak jamu teh. Oh, siap. Satu. Nah itu pemirsa udah ayeuna kasumpingan tukang seni, ahli seni, khususnya bidang seni sehingga itu dipanggil channel tukang pencet ongkok Anjeun nama masih sih eta mah sekali mencet insya Allah lah segala jadi anjeunna teh segala biasa. kalau gaib sih eta mah gitu kan hiji usiran teh majikan Atau cek paribasana cek budak aya mah naon tinggal kan Basutri naon aya singkatan naon ya Basutri pasukan suami takut istri da itu rumah sakit mah da nyakit tuh kan Tah, ayo geus ngareun kieu mah reudreung. Salah sahijina da sana ieu kaungan channel di Bandung channel. Iya, TV. Hah? Kudu jelas mesti disangka. Jadi kieu meureun reungan teh kumaha? Reungan teh ya alhamdulillah ya teh urang hijikeun dinu sapikir-pikirna masing-masing teh urang sapikir kan aya paribasan nu jauh urang deukeutkeun nya anu reukeut urang lebih ngedetkeun. Orang ge si dedetkeun teh rek kisah. gitu. Si berbagi rasa teh ngeunaan seni jeung budaya bari kitu. Kulantaran ieu mah aya backsound. Kumaha tah mun taros heula pengalaman dina pergaiban kumaha yo dipanggil Medis dan non medis. medis dan non medis. Maksudnya medis dan non medis itu mah kan ada obat obat kimia biasa pas jemput saya biasa jadi minum medis teh anu katingali jemput Henteu tapi aya pertanyaan naon hubunganna nah budayaan kitu eta teh seni budaya medis teh. seni urut sih Oh bener seni. Tok refleksi. Refleksi teh asup kana seni urut. Berarti ieu mah urut. Urut lah. Jelema urut tuh ini. bukan karos mah bukan karos lagi mangga sana kita dulu terus sebenarnya alami Ipan bergelut dina anu kayak hiji kira pertanyaan minum urut Ya lumayan lah oke lah. lumayan sebenarnya alami kan Karena 7 tahunan 7 tahunan atau hari kemarin Iya. biasa ngurut suku meja. Cager lain bagi parah. Mak rasakan. Nah, ya bener lah urang mah dalam pengenalan berembahnya itu pengenalan bahwa di Sumedang teh khususna pinuku seniman budayawan di antara teh berenang aya pencinta seni jeung budaya teh aya geuningan jeung grupna juga gitu bener salah sabiosna si Mang Nol penginten Nol. iya Bang di naon teh Mang? dina bidang naon teh bedang padakan komedina sinema bedang upacara adat geni sanes nya pasti eta mah komunitas oh simkuring ya komunitas alhamdulillah eta mah ya kan kieu naon kan tas kieu kan ya simkuring saya teh bodor gitu oh kamu dor kulkas Tong kagak kulkas kieu. mata kieu kudu apa tempat teh pan ai bagian bogor mah itu kudu ulah marebut alas bari pos cek pos cek seniman agama tanpa seni hambar seni tanpa agama kasasar ya cek mari puasa cerasar sepuh lah bener lah habis marelo lah iya bagus sebenarnya ama akhirnya di komunitas naon alhamdulillah ya Kang Haji syukuring teh panenten parantos tahun langkung lah bade ka 1 tahun setengah syukuring teh di Sumedang teh ayeuna teh terus aya riungan upami saurang Sunda mah riungan komunitas lah bahasa internet nama gitu komunitas
komunitas lengser amu Sumedang Tandang upami disingkat peten klasta. Ketua nama nau gitu, ketua. Alhamdulillah ketua simkuring teh nyata masih bari simkuring Acecep kakaknya nu ada di dan Malajar ini. Berarti eta pami komunitas itu ngandung maksud sareng tujuan mbah teh. Ada moal aya cukang lantaran namun Tanya nama juga. eta yang besar bertawa supaya arapa pemirsa di Sumedang aya komunitas kieu meureun eta teh jadi ten ajang bisi hoyong belajar anggu gitu cenah. Bisi hoyong anggu kalinya ikut karena pikumat penjelasanana. Nah, jantan kieu kayaknya saatosna ayeuna dibentuk komunitas lengser amu Sumedang. Alhamdulillah. Ya cek pareposna ayeuna jantan seniman kahot anu canes kahot sami diajarnya. Ayeuna pada kalunguna atuh anu tos Senior. senior anu tos biasa teh biasa makalangan badanya kan. Alhamdulillah saatosna ayeuna non teh ngadirikeun Sumedang klasta komunitas lengser anu Sumedang Tandang. Alhamdulillah ayeuna di mana-mana kan simkuring janten seueur wargi. Eta kami namanya. Terutama makan eta urang riungan kita sanes hayang non teh janten ngajauhan musuhan urang teh ngaraeta hoyong seueur dulu seueur raya gitu kan. Kieu meureun bah tapi upami ngaitkeun ku ayeuna pan ku sumulokon kumaha carana ngantisipasi nah di bidang online kumaha mun ku ayeuna pan lockdown cenah istilahna mun ayeuna mah. Nah janten hayang apa ge da beuneu teu aya juga kitu. Nah, Kumaha teh supaya mempererat urang aktif gitu tah. Nah dina bidang WA eta kumaha teh buka ayaan ngeunaan kieu. Urang ge patut mah peduli gitu kumaha. Ayaan Ngarojong, ngarojong. tapi alhamdulillah nya kan dinu aya anak kieu ge lockdown petenya terputus ya, terputus hubungan Mana pada mana apa teh bang? eta urang ci keluar ya. pokok tukang urut tapi nggak bodornya. Oh bodoh. Jadi yang keluar enggak bodoh dinya aya. Daya sumber rebut alas ayeuna. Jantan alhamdulillah Kang nya dina hubungan sareng rerencangan sadayana teu aya putusna. Cukuring tos aya komunitas kieu mah kan aya nama zaman canggih kan nya. Aya sepotos dina WA peda naon. Aya nama rupa-rupa cek budak teh mah Google naon dengan kitu tah. WA teh naon singkatanna? Hah? WA teh. Nya WA we. WA teh we jeung A. WA we. Aing geus Eta mah. bener manungnya sanaos urang dina kaayaan deui kieu. Tah, kitu maksudnya. Gitu kan. Namun aya silaturahmi mah eta mah tos diwajibkeun. Terus diwajibkeun Kan salah satu di antaranya aya anu ku WA eta ge lamun Nah, HP kan. anu Mun HP. di HP kumaha? Kawas baheula we nyen toropong teh tinu kawengan. Orang Sunda mah. Tapi da ai kasauran mah kieu da asa urang bisa jaga diri we APD. Mun kaluar ngangge masker cenah. Terus ulah kontak langsung sareng paling eta meureunnya. Tapi da ai jalan komunikasi mah ku WA ge ngalangkungan komunitas masih pan aya istilah grup WA meureunnya. Nah, saneskan aku sabab kieu aya nama kan sagala dibatasi, Iya. sagala ditutup, sagala tekenging. Aya saena. Bener. Aya saena. Positif. Ayeuna upami ieu seniman punten-punten. Seniman upami diizinannya, ayeuna upacara adat diizinan sok asa terbatas. Ayeuna cenah kenging, ayeuna mapakeun dibebaskeun. Ngan cenah penari marakeno teh APD. lah elem marake paragi paragi hujan teh naon ya. Paragi jas hujan jeung di helm cenah narina arek alus moal. Ah, teh yang seuri. Ya. Janten kieu nya aya pertama Ya. Kang Irfan Gelung sareng Amang Dong panginten. Da mun teu lepat mah gaduh channel ge Mang Dong seuneu teh. Iya Mang ya. Channel naon teh? Naon teh? Naon teh channel teh? Aduh hilap deh kayak Ke orang buat deui. Urang buat deui. Janten kieu pamirsa, alhamdulillah urang tiasa ngempel dina ieu. Bade mintonkeun video-video misalnya jenengan urang bual, urang ungkit, urang telusur sadaya budaya anu aya khusus dari Kota Sumedang ku ahli. Sanes ku ahli artinya da abdi mah sanes ahli panginten imam. Dia lajar. Pecinta. Nah, cinta. Rek usaha deui lamun teu kurang emangnya. Tapi ulah hilap. Tapi ulah hilang. Ngalangkungan naon nyinta cinta budaya da urang teu bisa seni teu kudu bisa tinggal di subscribe ge ngarojo sarua jeung peduli eta teh kana seniman subscribe ya dari urang teh kan kada isin teh kieu ayeuna di Sumedang kan ku pemerintahan pasti jalur itu
aya slogan bedanya. Tos aya slogan puseur budaya Sunda. Aduh nih. Sumedang puseur Sunda puseur budaya Sunda kan tos gaduh slogan Sunda. Biraku tos di pasien slogan eta ngan saukur ngaran mungkur henteu dijalankeun ku urang jeung prak-prakanana bade ku sahareungan. Laras Mandok. Berarti bakal aya video salajengna ngeunaan budaya gitu. laras Boh kan. dina musikna, adat istiadat, spiritual. Alhamdulillah. Eta tos lepat budaya kade. Upami dihijikeun mah tos Nah, lepat itu budaya. pamirsa, oke, urang lajengkeun ka video salajengna anu ungkap nu ku abdi ti tadi ulah bosan katanya ieu mah mau mengingatkan dina cariosan sabi bade ngungkit budaya, bade ngaguar budaya seni sareng budaya. Tah, ku video salajengna engke urang ngabahas cenah urang judulan anu teu kaluar tinu seni sareng budaya. Mung sakitu pamirsa, namun ulah hilang subscribe, like, serang pencet loncengna enjing pageto urang sambung deui di video-video anu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Mang. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Bubar we teh. Mubar. Wah, cuy. Tang, ya urang. Nek jeung eta. Ah, tuh ka video, Ba.